masalah dina film Suami Pengganti ning si Saka teh ning eta kan nu awe lain. Ai cemang dono cenah. Cenah bieun mah cenah bager mun salaki cenah kawin deui. Kan ditenggal ge Ridho we. Nyata aya tanggal mah mah dilawan. Ai nunggu melalaki. Menta cerai mah. Salah-salah teuing mah. Menta cerai mah. Nyata tuh, minta kami gua abis seberapa kali diusir. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jack Sunda Channel. Nah, ini Kampung Pasir Galatik. Dan di situ ada kawan saya sedang ngusap-ngusap motor. Kita review, guys. Ngusap-ngusap motor, batur ge awewe diusap-usap teh. Sayang ya mau motor we. Oh iya asin ya. Ya nu manis-manis na ya. Aya jala, aya putu ayu. 1000-an, pizza 2000. Iya we tah. Tanya tah. Yang mana? Iya. Gorengan-gorengan. Gorengan 1 2 3 Campurnya 10. 5. Nu yeuna 5 we nu manisna. Siap. Kudu pemanis. Iya naon ya? Bapau iya jeung ieu tah. Yang putu. Ya. Wah, komplit,nya. Paket komplit ya mah. Bisa bosenan pandai kadang. 35 juta Iya, kembaliannya. siap. Ieu kuehna nyanggakeun. Aya tiap dinten we tah. Tiap dinten kadang seminggu 2 kali. Belanja 15.000 dapat segini. Tah, ieu tah Neng tah. Kue tah. Ya, canak ya. Nanti. Malah apa nih mah? Tah, kue tah canak Neng. Tah, ieu tah panjang tah. Oh, jadi jarang baliknya. Tapi masa kali kawin kemis kan balik. Jarang diteang itu. Bagus. Bosan geus kolot tuh kamar. Waduh. Kamu usung hujan kieu mah. Budak geus rayap. Tah saya gadang pang kitu aya. Gering mana mah teh. Empang gadang pang kitu. Naon? Kabia eta jelema saha bawa teh bieu? Akieu, aya nu mau. Meureun eta mau tilas KDRT ko si Lesti meureunnya. Lalajo ada si Lesti. Geus kolot mah tara lu jalan lajo. Lamun eta di kitu ku salaki kumaha tah? Nah, si Lesti kitu betul? Apa sih Lesti teh di cabok, enggak dicabok. KDRT disiksa. Hah? Si Iqbal teh lain. Si Bilar. Bilar heuh nya teh da Iqbal we heuh kitu oh teh nya. Iqbal mah ieu. Oh, teh nya eta. Oh, masalah naon? Rumah tangga we. Lamun eta di kasaran ku salaki kumaha? Abi mah nya ari awewe mah nya ngaranana oge kan ulahnya ari awewe mah kitunya aya lalaki ngaranna ge kan menang di basana udah urang mah da nya kumaha nya ari lalaki mah kitu teh mataknya basa uing jeung saha nih kek lah di mana oh di Temang Dono masalah film dina Suami Pengganti kemana bagus pernahnya diduain. Masalah dina film Suami Pengganti ning si Saka teh ning eta kan nu awe lain. Ai cemang dono cenah. Cenah bieun mah cenah bager mun salaki cenah kawin deui cenah. Wah, cenah perebutan kawin teh jeung sorangan nya itu mah Santi, terus si Isa, terus si Henda mah ning satujuan kasih eta ka si Ariana, Ari Uing eta ka si eta wana nya wenang nya laki cenah boga di kabogo
cak uing cenah heueuh nah lalaki mah cenah teh. Uing mah cenah bager nya bieu cenah kalili cenah tak kawin heuh. Berarti istri yang solehah gitu teh. Jadi lamun ditenggal ge ridho we. Nya tak aya tanggal mah mah dilawan. Aya ngomong lalaki. Menta cerai mah. Salah-salah teuing mah. Menta cerai mah. Nya teh tuh minta kami gua abis seberapa kali diusir tamun aya kahayang umur kamang sirup kali. Lamun aya kahayang rek maksa ulangna embung. Ditah balik kuing diusir. Kahiji gara-gara sungai, kaduana pas saya jeung tetangga masalah hayam. Ayam kumaha kitu? Pak abi teh dibanting. Ka abi rek modaran meuteun mah. Waduh. Lamun awewe mah cenah mun lalaki mah meureun cenah kurewek di ieu mah cenah. Jeung teh teh sok ke podan rek oge urang mah niat uing nang terang mah kitu nyokos batu meureun kuing dilawan di teh malang surat tamelang. Nu urang mah jelema rada lemah. Pira aku goro-goro hayam ek maehan. Lamun hayam sampai ke modal ngerempeyak di jago banting. Seberapa kilo hayamna? Hayam jago alus cenah teh hayam mahal cenah hayam 1 juta. Oh, hayam adu. Sugan teh umeh keur dihareup ke jeung si Aldi. Atuh dieuing dipitnah atuh. Cenah oh beak hayam teh ku eta cenah geus 5 cenah tiheula ka pengkor cenah urang sumpah naik Quran. Sok kita uing lamun uing sampai ka mengkoran hayam eta beak uing 5 cenah teh uing mah wani sumpah naik Quran. Nuduh merenya. Ngomongkeun harapan salaki urang cenah teu ieu cenah teu nuding si babengok mah curhat eta aing. Lamun aing Ari eta apal ek ngancam maehan ti saha? sok, hah? Ti saha nguping nalira? Manehna langsung. Oh. Cenah lamun lalaki mah geus dikumaha mah cenah kurewek. Kan kitu. Berarti bener-bener. Nya eta nya hukum. Jangan lupa subscribe dulu.